Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang hiji wae kitab Jauhar Maknun. Ayeuna tos tabuh 8 langkung 22 menit. Tingali halaman 16. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad abadum minatulabi lirojazi yahdi ila shawabi fajituhu birajajim mufidi muhazzabim munaqahin syadidi. Ulangi. Halaman 16. Wa qad abadum minatulabi lirojazi yahdi ila shawabi fajituhu birajazim mufidi muhazzabin munaqahin syadidi. Mutaqitom min durarit talkhisi salam jawahiram badi'atat takhlisi salaktu ma'abda minat tartibi wa malautul judab wa ma'alautul judab fit tahdibi. Opat bait sakali deui sareng wa qad abadum minatulabi lirojazi yadi ila shawabi fajituhu birajazin mufidi muhazzabin munaqahin syadidi mutaqitam min duraril talkhisi jawahiram badi'atat takhlisi nu mah salaqatu ma'abda minat tartibi wa ma'alau tujuda fit tahdibi. Bismillahirrahmanirrahim. Urang di logatan. Wa qad da'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad da'a
Waalaikumsalam. Sareng nyata parantos sareng nyata kod teh kod harfiah. Wa qad da'a sareng nyata atanapi yakin atanapi kentara parantos mundut mundut teh lemes bahasa memohon atuh atanapi nyuhunkeun. Wa qad da'a sareng nyata atanapi sareng kentara. Jelas kod harfiah. Teman-teman, parantos mundut atanapi parantos nyuhunkeun. Saha ba'dun sawarehna jalmi sawarehna jalmi minat tulabi tisawarehna para santri. Tolibun hiji santri, tulabun pirang-pirang santri atau para santri. Minat tulabi ti antara atawa tisawarehna para santri atanapi murid. Lirojazin kana hiji bahar rojaz. Lirojazin kana hiji bahar rojaz. Kana hiji dangdingan. Bahar-bahar teh dandingan. Yahdi anu nuduhkeun. Yahdi anu nuduhkeun atanapi anu ngabimbing. Yahdi anu ngabimbing itu bahar rojaz. Ila shawabi kana bebeneran. Ila shawabi kana bebeneran. Ila shawabi kana bebeneran. Fajituhu Fajituhu maka ngadatangkeun. Fajituhu maka ngadatangkeun latana pinyumponan kuring. Asal nama jitu-jitu itu ngadatangkeun tapi si nama nyumponan ngobul kuring
kaitu ba'dun minat tulabi, ba'dum minat tulabi gitu. Tolibun hiji murid hiji santri, tulabun pirang-pirang santri, lamna ngangge tasdid. Pajituhu maka ngadatangkeun atanapi nyumponan kuring hu kaitu ba'dum minat tulabi birojazin hu atanapi kalawan bahar rojaz. Mufidin anu mere paedah, atanapi nu bermanfaat. Muhadzabin anu dibersihkeun, muhadzabin anu dibersihkeun. Anu caket teh kadinya kana bahrojaj maksudna. Jadi maksudna mufidin anu mere paedah itu bahrojaj, muhadzabin anu dibersihkeun itu bahrojaj. Munaqohin Munaqohin samakna sareng muhadzabin. Jadi pangantep kalimat. Hoyong jelas pisan mah kedah bari di aos sareng sarahna tadina eta sarah tapi dalami. Name sabaraha bait ge ieu teh sabaraha mingun. Memang Jauhar Maknun mah da seperti ilmu alat. Sanes ilmu alatna deui, ari ilmu alat mah bungkeulekanana sampu atawa lobak lamun di lobak teh. Ari Jauhar Maknun mah acina atawa anu dihasilkeunana teh itu ilmu alat. Lami keuna wayahna ngan eta pame hoyong jelas aya dina sarahna. Jadi lapad munaqohin teh saharti sareng muhadzabin. Munaqohin tegesna anu dibersihkeun. Maksud dibersihkeun di dieu mah kalimat-kalimatna meunang ngaedit atuh, nyunting. Sadidin anu lurus atawa anu bener, koma atawa titik gitu, koma kedawihan dieu teh logatna mu'taqiton bari mulungan mu'taqiton bari mulungan lah saur urang mah cek urang mah nyandakan bahan tah lukotoh kan dina pikir. Jadi mu'taqiton mulungan nyandakan bahan atanapi rujukan gitu, rujukan. Mu'taqiton bari mulungan atanapi nyandakan bahan, nyandakan rujukanana gitu. Min durori talkhisi
min durarit talkhisi tina mutiara kitab talkhis. Salam. Tina mutiara kitab talkhis. Di Indonesia mah jarang diaos kitab talkhis teh. Terus we kana Jauhar Maknun kana Jauhar Maknun. Min durarit talkhisi tina mutiara kitab talkhis. Cirian di dinya ari kitab talkhis teh karangan saha? Nyaeta karangan Syekh Khotib Qizwini, Syekh Khotib Qizwini. Kitab talkhis teh karangan atanapi tukilan Syekh Khotib Qizwini. Lamun dijentrekeun mamin durarit talkhis teh tina mutiara kitab talkhis maksudna mah tina masalah anu disarupakeun kana inten berlian tanapi mutiara kitab talkhis. Balasku berhargana kitab talkhis teh. Nya sami anu nyareoskeun masalah ma'ani bayan sareng bade. Jawahiron kana permata atanapi mutiara atanapi intenna badi atat takhlisi anu banget aheng dina hati anu alus ngabersihkeunana, anu alus ngaeditanana, anu alus nyuntinganana gitu. Salaktu geus menempuh maksudna tumandang berjalan atanapi nyukruk kuring salaktu geus menempuh atanapi tumandang atanapi nyukruk jalur napak tilas kuring makana perkara abda anu parantos nembongkeun atanapi mertelakeun atanapi mertelakeun itu kitab talkhis. Abda anu parantos nembongkeun atanapi mertelakeun ikutu kitab talkhis minat tartibi mina min bayaniyah buktina tina tartibanana minat tartibi buktina tina tartibanana. Tartiban teh maksudna sistematikana atanapi urutanana wama sareng henteu makna napi di mana henteu
wama sareng henteu alautu ngarasa putus asa kuring atau bahasa sompral nama wama jangan te alautu megeg kuring megeg teh keper tuh iya kiai syekh atau kiai penukil atau mu'alif ya kita teh seolah-olah siga sombongnya kuring man teu megeg teu keper sebenarnya lain sombong eta mah kanggo masihan motivasi dorongan kanggo urang megeg teh ngarasa lalawora jadi henteu ngarasa lalawora cenah ge kuring aljuhda kana kacape bisi teu kaharti kacape teh maksudna kana ngerahkeun tanaga jeung pikiran aljuhda teh kana ngerahkeun tanaga jeung pikiran dina arti wa ma'alautu teh jeung teu ngarasa capek kuring gitu teu putus asa dina ngerahkeun tanaga jeung pikiran fit tahdibi dina ngabersihkeunana fit tahdibi dina ngabersihkeunana bisi teu kaharti ngabersihkeun di dieu teh lain ngabersihkeun tina kokotor urang sehingga kokocok sanes maksudna dina ngaeditanana dina nyuntingan nana kapan jauhar maknun teh ditukil, disadur, diresume tina kitab talhis gitu. Wa kata suwihan di logatna diterangkeun urang saalit wa qadda'a wauna wau harap atau da'a di dieu teh kupingkeun da'a di dieu teh asal muasalana mah kapanan ngadua tapi digentos tingali dina sarahna da'a di dieu teh diganti atawa maknana teh lain nyuhunkeun seperti urang ngadua tapi bimana tolaba teh mundut nyuprik nyuhunkeun ari doa mah lamun dina usul fikih teh mah hampir sarua jeung amar ari amar mah marentah ti saluhureun ka sahatapeun eta nitah amar ari doa mah nitah ka saluhureun biasana ti makhluk ka Gusti Allah ti makhluk ka Khaliq tapi di dieu dina bait nu ieu da'a di dieu teh bimana atau mengandung makna mengandung arti tolaba nyuhunkeun ti makhluk ka makhluk deui saha dinu nyuhunkeunana cenah ba'dun sawarehna jalmi minatul labi ti antara atau ti sawareh para santri alias murid kana naon tah tingali tekeng nyarios bae ke moal kartos keur majohar maksudna marada hese kodna koda harfiah
da'a eta teh fiilna fiil mutaaddi sanes fiil bina lazim. Rumusna ari fiil mutaaddi teh nyaeta di mana-mana aya fiil sok aya fa'il jaba ngabutuhkeun maf'ul objek teh. Ari lazim mah fiil tapi teu ngabutuhkeun maf'ul. Ari da'a mutaaddi atau lazim mutaaddi. Berarti sok ngabutuhkeun objek atanapi maf'ul. Li rojazin tah. Li rojazin lamna di dia sanes lam lain lam lil milki tapi lamna lam zaidah. Aya dina sarahna tingali. Lamna lam zaidah. Jadi langsung bae li rojazin kana. Kapan ari maf'ul teh sok dilogatan kana. Jadi li rojazin sanes hartina pikeun bahar rojaz, milik bahar rojaz tapi kana bahar rojaz. Lamun disingkat mah kieu wa qada'a rojazan gitu. Sabab aya lam zaidah li rojazin ari sih dijeerkeun mah dijeerkeun. Zairana teh li rojazin kana hiji dandingan anu buktina nyaeta rojaz anu rumusna kumaha mustafilun genep kali mim sin te pe pa lam nun tukang yang tanwin lam nun mustafilun 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 tilu ya itu deui da genep kali mustafilun 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 sabae mustafilun 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 da upami henteu kitu ge tiasa anu penting dangdinganana rumusna mustafilun genep kali. Lamun dibandingkeun jeung dina lagu-lagu Sunda mah atuh pupuh eta teh. Seperti aya lagu Asmarandana, lagu Kinanti. Lamun lagu Kinanti mah budak leutik bisa ngapung, babaku napung napeting, nguriling ka kalayangan naon bae nu kapanggih. Terus kumaha ka ditu naon? Sarupaning bungbuahan naon bae nu kapanggih. Kinanti mah sok ngandung harti siloka. Kalong beul. Lalai. Ta ieu bahar-bahar ogenan maksudna naon dangdingan anu ngandung rumus nyata mustafilun genep kali. Lamun dina basa Sunda aya disebut pupu Asmarandana. Kumaha laguna podolah. Keun eta mah dina basa Sunda. Arud lagu-lagu rumus-rumus masalah bahar. Li rojazin kana hiji bahar rojaz. Dangdingan Yahdi anu nuduhkeun atau ngabingbing itu bahar rojad ila sawabi kana bebeneran. Wajituhu atu maka atau maka ngadatangkeun atau nyumponan kuring ka itu badu minat tulari birojajin ku bahar rojad mupidin anu mere paedah atau bersih itu bahar rojad muhaddabin asal nama muhaddabin dengan peda dina nadoman bet muhaddabi darurat nadom muhaddabin anu dibersihkeun munakohin tegesna anu dibersihkeun munakohin teh ngandung makna sarua muhaddabin nu dibersihkeun di dieu mah maksudna nu dieditna jadi diresume
Ini mah mun kohin eta bersih keneh muhadzabin bersih kapanan kagokna doman. Sadidin anu lurus anu bener. Mutakiton bari mulungan aya rujukanana atuh. Jauhar maknun teh aya rujukanana di mana-mana hiji karangan hiji tukilan anu nggunakeun rujukan disebutna karangan ilmiah. Sae pisan ieu. Seperti skripsi, tesis, makalah atau paper karangan ilmiah lain bobohongan gitu. Lain cenah, lain dongeng. Seperti anu tos karya wisata di Yogyakarta eta kudu aya rujukanana di samping aya dokumentasi ilmiah namina bukan hayalan. Mutakiton bari mulungan atau nyandakan itu iya tukilan atau mutakiton bari nulungan tos begitu nyandakan bahan min durari talkhisi tina mutiarana kitab talkhis. Maksudna masalah mutiara eta teh anu kulantaran berhargana disebut duror. Talkhis, kitab talkhis karangan saha? Karangan Syekh Khatib Qizwini. Sedangkan anu di aos urang di dia ayeuna Jauhar Maknun. Jawahiron kana permatana badi'at takhlisi anu banget alus, anu banget aheng dina ngabersihkeunana, dina ngaeditanana, dina ngaresumuna. Salatu geus menempuh atanapi tumandang berjalan makana perkara abda anu parantos nembongkeun atau mertelakeun itu kitab talkhis minat tartibit tina sistematikana tina urayanana. Jadi hampir sami ngan pada di resume atuh teu beda seperti kitab Sanusi eta teh hampir sami sareng kitab Ummul Barohin sabab Ummul Barohin teh sarahna kitab Sanusi. Atanapi kitab-kitab tauhid lamun diringkes di berbagai rujukan tos Jauhar Tauhid terus partos kitu. Ari mah Jauhar Maknun. Saur Kiai Musonib wa ma'alautu sareng kuring teh teu ngarasa megeg teu ngarasa keper dina naon dina al-juhda lain dina al-juhda kana kacape kana ngerahkeun tanaga jeung pikiran dina naon pitah dibi dina ngaeditanana. Ibarat urang we ngadamel skripsi atanapi makalah karangan ilmiah henteu ngarasa kacape sabab gaduh udagan. So ayeuna moal kantos sareng logatna lah nadomanana we mau kantos ditalah nu penting ngartos samemeh kakobong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada abadum minatulabi lil jaziyadi ila sawabi fajitu birajajin mufidi mu'ajadin munaqain sadidi mutapitan min durarin talkhisi Jawa Rombadi atat takhlisi salaktu ma'abda minat tartibi wa ma'alaitul joda pitahdibi kang
mohon payun samaituhu bil jauharil maknuni fi sodafiz salasatil pununi wallaha arju ayyakuna nafi'a likulli may yaqra'uhu wa rafi'a wa ayyakuna fatihal lil babi li jumlatil ikhwani wal ashabi wa ayyakuna fatihal lil babi li jumlatil ihwani wal ashabi. Saktina sama itu sarang sama itu bil jauharil maknuni fi sodafiz salasatil pununi wallaha arju ayyakuna nabiha likulli yaqra'u wa rafi'a wa ayyakuna fatihal lil babi li jumlatil iwani wal ashabi wa ayyakuna fatihal lil babi li jumlatil iwani wal ashabi. Surga dinyala beren aros alit fi salasatil fununi naon bae tilu kayak ma'ani ma'ani bayan bade atanapi bayan ma'ani bade. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.